Bismillahirrahmanirrahim. Tampi gelis. Nih, mama cakap. Utamina urang iman kedah pengku. Aya wartos tetuang menitos 7 dinten. Abi olah sakitu raosna. Tidak nganu sakitu puharana. Ukur diraosan we Gusti. Abi mah yakin ieu jami teh sanes hoyong kumpul kana pais lauk emasna sareng goreng hayamna. Abi mah yakin ieu jami deet-deet kana pangartosna. Jadah teh euy. Kamari tangkal cau aya anu ngababad. Ayeuna pager geus ruksak deui wae. Moal jauh ieu mah pasti si kecap palakuna. Moal jauh. Nyaan nepi ka caroplok ieu. Aing disusul sia. Waduh, ieu balong asa cikene kamari diberesihan teh. Aduh, nyaan si kecap teu balik barang gawe teh. Manyan geus kalotor deui wae. Ah, boga pagawe teh ieu mah. Ji. Haji. Kemana aja, Ji? Ji. Aya naon, Mang? Cik atuh Ji boga pagawe teh euy. Boga pagawe teh rada diwaras saeutik. Kamari tangkal cau di babad. Ayeuna pager anu kami nu di kebon diruksak. Da moal jauh pasti ku si kecap. Kehela. Nah jol nuduh kasih kecap wae teh.
Da moal pirek atuh Ji, kamari ge tanggal cau geus buktina ku si Kecap. Pasti eta ge ku si Kecap eueuh nulian deui. Aduh si Kecapnya pagawean geus nyieun teu hade deui wae. Nya nu matak jing kemal lamun neangan pagawe teh cik atuh interview heula asal muasalna kumaha. Ulah main asupkeun. Yeuh, Mang. Dewek mah da teu hayang-hayang teu ngahaja-haja neangan pagawe, make jeung kudu interview sagala. Eta mah jelema datang ka dieu men tagawe. Nya ku dewek digawekeun. Nya da pagawe na ngarugikeun batur atuh Ji. Geus ayeuna mah kieu Mang. Pokona mah Mamang teu kudu nyaho, teu kudu naon. Perkara si Kecap ku Mama Haji kerek di warah. Ngan ayeuna mah Mamang perkara pager pokona nyaho beres deui. Perkara cau ku kami diberesan deui, dibere digantian tah jeung bibit-bibitna. Nya lain ku kituna Ji, eta teh cau teh alaeun isuk pageto. Lamun ayeuna melak deui ti awal da pasti lila deui atuh Ji. Geus lah. Pokona mah kieu weh. Mamang mah nyahona pager nyaho beres deui, nangtung deui. Eta tangka cau ku kami diberesan, bibitna dibikeun, cauna ge dibikeun. Geus ayeuna mah teu kudu loba reueuh lah. Mama Haji rek ngawaras si Kecap. Kecap! Cap! Kebias ya? Hei! Ngerakeun sia. Dewek teh sodagar ya. Warah Haji, man boga pagawe teh. Tepira kami mah boga kebon gengan sacangkewok. Cik atuh bersaing teh secara sehat, ulah sok megatkeun ti koro batur. Man. Sia. Naon tuh? Sikanu ambak. Di dieu geuning si lain teh heuh. Ai sia kunaon? Ngerakeun pisan hirup teh. Ai naon? Lain aya naon sia. Ai ngerakeun pisan sia mah hirup teh. Yeuh, cikene eta tadi isuk-isuk tangka cau nu batur dirarad ku sia. Dieu eta bieu si Mang Jajangna datang deui ka dewek. Datang deui ka mama pajarkeun teh cenah eta pager diruksak ku sia. Ae. Nah, ngerakeun pisan sia teh hirup teh. Henteu dunuan. Henteu kumaha sia eta buktina geuningan si Mang Jajang datang ka dieu. Karman meureunang. Eueuh si Karman. Dina ieu mah eueuh si Karman teu dicaritakeun, teu dibejakeun si Jajang oge. Ngomong nama ku maneh. Tah nu minang disebutkeun ku si Mang Jang mah. Ai na sia teh nya meni ngeselkeun pisan hirup teh dikadek sia geranya ya ku ayeuna. Ai kadon leweh deui geranya. Lain abi dunuan. Ku saha tuh? Ai lain ku sia mah. Ai Gebog jauh ku si Karman. Wah. Dewek teh hayang nyaho. Pokona mah tadi si Mang Jang nyaritana ku sia. Da sidik geuningan bedog oge aya di sia. Ai. Yeuh, dengekeun sia Kecap. Dewek teh ye jelema pangbeungharna di dieu. Dewek teh sodagar. Nah, ari sia kalakuan teh bet ngerakeun. Tira ku dewek ditagih ku batur. Dipenta ngabenerkeun pager. Nu bener we atuh sia. Ai sok ayeuna mah teu hayang nyaho. Pokona sia indit ayeuna keneh benerkeun itu pager. Sok buru. Sok buru ae nya. Kan ieu mah jukut mah ku dewek lah. Nah, teuing. Sok buru. Nyau kieu mah mending jadi balik we. Naon nuturkeun sayang si Karman. Nasib. Bogawa yang anyar menang meuli di kota jang si Sojon. Iya mah pasti atoheun atuh si Sojon. Pasti atoheun pisan ieu mah. Si Karman eueuh sia. Bisi si Karman ieu mah. Pendro. Barangateun panjenengan trak. Aye.
ayo. Ora ana mutusaken Kang Jiwa Raganira. Aja bakaulah. Nadar Syah Ahmad. Di give up ku aing. Ya lagi uluna deui lah. Si Sojon boga wayang anyar pasti mau cerik deui. Indung nama rudut deui. Urang menang jatah. Aduh, si Karman ieu mah euy. Power euy. Kang. Punten Kang. Man, di mana man euy? Mulih di kota Kang. Eta mawa naon eta? Ieu mah obat Kang pahit, akang mah meresep. Cik ningali atuh. Entong Kang. Sini ali ka dieu tuh. Entong Kang. Man ka dieu man. Entong Kang. Cik ka dieu menta man ulah. Pahit ieu mah Kang. Kang Man pahit. ka dieu man. Man menta man. Man. Ulah, ieu mah jadi ojol Kang. Man menta man. Woi. Duh, yo. Pagawean si Kecap. Wah, kieu domba can di paraban kene. Geus kalalaparan ya domba. Duh, komo ieu si dawala ye. Daguanya, urang maneh bere parab ayeuna. Yo, dawala, keur maneh yo. Kalem atuh kalem. Semangat maneh. Sing gede. Bung maneh. Kade tong leungeun urang ah. Tuang. Tah, lebar ya. Cicing maneh. Ima keur si dawala. Oke, maneh mah ngenta kasih kecap. Wah, Bang Karman. Bagoy, itu wayang aing. Eta wayang jadi ke mana euy? Bisa begitu ya. Man, Gusti kita ulun Man. Arman. Sia berenang ngingki ke jalan sawah. Aduh, hampura hiji papasangan eueuh hiji Allahu Akbar. Punten karuhun nu kasuhun, amit ampun nyung paralun. Agungna ieu kawujud wayang anu aya di dieu. Aduh, eta Aisyah naonan Karman. Mursidik teh sia deuleu. Mursidik, musyrik merenang dunungan. Heuh, tah eta pokona mah. Teu meunang sia, naon sia teh nyembah-nyembah acong-acongan kana wayang segala. Henteu aya naon dunungan. Lain aya naon. Sok. Eta kusia geus susulan si Kecap tah. Pagawe nu sejen geus araya di imah, geus ngadaragoan. Urang rapat teh. Sumuhun. Sok buru. Di mana si Kecapna? Atuh beuki jeung nanyakeun ka dewek. Teangan ka itu. Geus dikumpulkeun teh ah. Geus dikumpulkeun. Di ditu di imah kabeh geus ngadaragoan. Siap lah dunungan. Sok atuh buru. Waduh. Assalamualaikum. Hei. Arek ka mana teh? Pan rek neuneuh wayang dunungan. Sok. Buru-buru. Assalamualaikum. Salam.
Isuk-isuk. Wah, yo. Berita orang hilang, yo. Berita orang hilang. Jika Anda yang menemukan seorang nenek-nenek kira-kira berumur 70 tahun memakai sendal capit berwarna hijau, memakai kebaja warna kuning, jika ada yang menemukan, kami segenap keluarga mengucapkan top merek dibikin ini dewek maaf sebut liar berita teh ya. Bye. Sabah tere panennya dewek yo. Kalapa geus arah mucu itu. Geus tere panen oge. Tapi nah dipikir-pikir ku dewek. Dipikir-pikir dirasa-rasa kurang kumaha dewek kasih ratna mintar sih. Sawah boga gawe euker kasep mangis tuh kudu diomongkeun deh sedikit pangkasepna dewek di kampung ieu mah sanggeus budak silurah itu tuh silurah tere. Tapi siratna mintar sih kekeh mungen wae ka dewek kekeh nolak yang gara-gara si Karman tah si Tulanyoh teh duh aing dipikir-pikir mah ya dewek teh tu goreng-goreng teuing didek sampai awak hade awak jangkung ngarempeyeng koneng-koneng. Tapi nah si Ratna mintar sih bet muai ka dewek aduh aing bener teu kabeh bisa ku harta sagala boga ge teu ngajamin bakal bisa mawa bagja nyatana cinta teu bisa dibeli ku harta. Rada mintar sih kemang ros dewek. Aduh, kemang ros beureum dewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tah gini nganda datang. Es komplit ya di kieu mah. Sesuai di mana? Cap. Ai siapa ho? Aduh, malu cap mana cap euy. Coba eta geus tahun-tahun gawe di dieu poho keneh wa. Stil itu tim mimiti. Itu. Waalaikumsalam. Tah geuning geus datang si kecap kieu. Komplit ai kieu mah. Tah, bener sak. Dieu nya. Ayeuna mah geus datang ka rumplit. Kami aya sababaraha hal anu rek ditepikeun ka maraneh. Ari dibejakeun hiji-hiji ka kabeh pagawe mah da moal kawaktuan. Sabab pan loba pisan pagawe teh. Keun we nu sejen masina digarawe di sawah. Nya,
Taina maraneh pangna dititah kadarieu hitung-hitung ngawakilan pagawe nu sejen. Ari anu rek ditepikeun teh kieu. Anak kami si Neng Ratna Mintarsih teh ayeuna geus teu beunang dicarek pisan. Keukeuh wae eta hayang nganteran ka si Ahmad. Bener kitu mah? Muhun dunungan. Geus teu bisa dicarek, teu kusaha keukeuh wae. Tah ayeuna kami rek nanya ka maraneh. Hitung-hitung ngawakilan karyawan nu sejen, pagawe nu sejen. Ceuk maraneh satuju henteu lamun Neng Ratna Mintarsih dikawinkeun ka si Ahmad. Cik, edo. Henteu dunungan. Teu. Ai cek maneh onah. Henteu dunungan. Cik, cek ilaing. Pep. 1 juta. Ah, henteu dunungan henteu. Henteu. Tah. Cek silaing. Kecap. Satuju henteu lamun Ratna Mintarsih dikawinkeun ka si Ahmad. Henteu dunungan henteu teu satuju. Kumaha? Henteu teu setuju. Edo, ke pas rapat, omat, lamun Haji Hasan ngomong satuju atau henteu eta si Neng kawin jeung si Ahmad, cedoh kudu ngomong teu satujunya. Lamun ngomong satuju, kumang Karman ye dibabad ke senal cedoh. Awas udah ngomong satuju. Atuh mohon. Ampun, Mang. Awas mun ngomong satuju. Mohon. Maunya setuju, Mang. Halus. Pol eta mah. Sok itu geura masak deui. Cona engke pas rapat poma ulah ngomong satuju lamun si Neng rek dikawinkeun jeung si Ahmad. Mohon, Mang. Awas ya, lamun ngomong satuju ku aing digoreng make cetakan saroja. Mang. Lain moal. Pep. Engke pas rapat omat maneh ulah ngomong satuju. Lamun maneh ngomong satuju, ku aing dikadek. Sok ku aing dipaehan make gunting kuku. Mohon, Mang. Moal nyarios satuju moal. Awas ya, lamun maneh ngomong satuju si Neng kawin jeung si Ahmad, kadek ku aing. Ampun, Mang, ampun. Ulah dikadek, Mang, ulah. Halus. Ampun. Cap, Naon man? cap. Ieu aing rek ngawal si Neng. Nya, nganteran. Ku aing dikawal we terus. Tah, sajabana aing ngawal, di imah teh rek aya rapat, cap. Rapat naon? Kieu cap. Ari Haji Hasan teh keur bingung. Nenjo si Neng teu tiasa diwagal eta nganteran wae ka sawah. Ayeuna teh Haji Hasan teh nunggu kaputusan satuju atau henteu ti sakabeh pagawe. Apa si Neng teh eurek dikawinkeun ka si Ahmad da ka si ganas beureum eta tah ka si Careuh? Apa kumaha hadena cap? Kumargi eta si Neng teh hayo wae nganteuran, teu tiasa diwagel cap. Pasti ieu Haji Hasan teh nanya ka pagawe.
Lamun pagawe loba nu satuju, Haji Hasan rek ngawinkeun si Neng jeung si Ahmad. Satuju dikawinkeun ngilu satuju manehna. Lamun misalkan loba nu teu satuju, nya insyaallah meureunana moal satuju. Tah kieu cap. Lamun maneh ngomong satuju, sieuk ku aing dikadek. Kudu teu satuju we. Bisa teu maneh kos kitu cap? Bisa wae man. Tapi pamajikan can dikiriman. Budak pandek pasantren. Katambah bangsal oge. Can di desel-desel acan. Arti meureun man. Gampang cap masalah eta malah. Nah, sia teh wani-wani teuing ka aing teh atuh jeung naon maksudna eta teh sia ku aing dikadek sia kecap. Ah, kitu mah geus mending bojakeun. Tuh ulah cap. Ulah satuju we pokona mah. Geus lah gampang pokona perkawis. Sogok menyogok suap menyuap gampang eta mah nya. Pokona engke dibere eta jatah ti singko harita ku aing dibikeun dibagi dua. Heueuh. Eta anu ti panaib ge ku aing dibagikeun we ka maneh. Ah, kitu atuh mang. Heueuh pokona ulah satuju capnya. Heueuh pokona engke lamun pas rapat ulah satuju we pokona mah. Dagoan. Aing rek ngasaheula bedog je. Aing rek dikadek si beureum tah. Waduh. Jadi maraneh kabeh teu satuju mun Ratna Mintarsih dikawinkeun ka si Ahmad. Mana cek ieu? Teu satuju dunungan. Teu satuju pisan atuh kucuap aku ketak kulit macul atuh. Heug. Cek maraneh teu satuju kabeh. Tapi da anger euy. Man, komo man. Kaputusan teh kabeh sagala rupa ge aya di si ibu panyaho sorangan. Jadi si ibu jeung kami mah geus sapuk budak teh rek dikawinkeun bae. Dari diantepkeun mah lila-lila kumaha atuh. Pan sarerea ge geus nyaho budak teh ulin ka buruan ge tara. Heuh, komo ieu nganteran ka sawah tapi dadalah di kumaha. Kami ge geus teu bisa kumaha yang hareupan masoalan ieu mah. Keukeuh kami jeung si ibu mah satuju budak teh rek dikawinkeun bae. Sakitu ti kami mah. Nah, mangke carik sagala atuh sia teh. Kus aing atuh lalaki ye. Teu tega aing sabenerna mah neng leuh Akbar. Kecap asa mah carik sagala atuh aing. Carik sagala atuh sing tegar, sia teh sing tegar, teh si neng teh rek dikawinkeun ajak jeung kulit macur. Nah, mangke carik sagala aing mah alah aing Gusti. Cuman neng Goblok teh lah. Nah, make kudu caririk sagala eta mah aing. Si Neng rek dikawinkeun FSPR pisan kudu laleh lah. Nah, kos aing atuh kuat atuh Neng. Si Neng rek dikawinkeun. Aduh, aing mah Gusti, atuh sabaning eta ibarat bumi jeung langit. Bentang parawan putri raja itu kudu kawin era jeung kuli macul. Aing mah ibarat piit ngendeg-ngendeg kasir jog-jog ngajul buah lawa Gusti. Si Neng. Si Neng kudu kawin. Aing mah da jeung si Ahmad dah secara beureum. Aing mah menang segar goblok. Sia teh menang banyak. Aing mah aduh, emas mah atuh lawanan lain tamaga.
Duh Ahmad sia teh piraku kudu ngalawan bonteng Gusti. Jeung kudu lalewe sagala. Aduh, kudu kuat kos aing Neng. Nya Neng aing teh aing mah. Aing teh ka maneh teh Neng ibarat kalancik sorangan Neng geus dianggap keluarga. Tetega Neng sodagar pirang-pirang sodagar ge loba atuh Neng enak kawin kudu kawin jeung si Ahmad ya Allah. Gusti nu salarea atuh da Gusti nu agung mah piraku keur si agung hungkul yuk keur kabehan atuh ya Allah Gusti keur kabehan. Wah, saing mana Gusti agung. Gan. Naon teh dengar Allahu Akbar. Maha kan. Ai, ceurik sia teh. Jawara leweh. Aduh, ngerakeun pisan maneh maman. Tuh nah jawara celik caga. Kemana bae. Sampai beja tuh nah. Geus eta geuning naon ciromai kitu Nah, sia teh. kapeureumpeunan juragan eta kumaha le. Jawara ceurik Tuh ngerakeun. aing mah naon mungkin jeung jaga. Geus lah. Geus ayeuna mah kieu we. Gawat susulan si Ahmad. Urang kawinkeun lah sakalian jeung siratna mintarsih teh. Tuh wasa gan teh kudu kawin jeung si beureum lah aing. Ai teu wasa mah teu wasa kabeh oge, sararea ge. Geus kudu dikumahakeun deui atuh. Dua anak geus pada hayang. Si Neng jadi hese dicarek. Hayo we nganteuran. Geus buru-buru. Ulah beja-beja cerik gan. Moal. Kan paling ge si ibu hungkul nu nyaho. Atuh Buru ka itu gelas susulan. aduh poho aing. Montong leweh wae atuh. Ai si Karman jawara leweh ngerakeun. Utamina urang iman kedah pengku Sujud kayang agung sangkan hirup telinglung Mang Neng. naon atuh Mang mending nutur wae. Eta Neng bisi aya nyulik, bisi aya sanekala kete Neng. Kumaha keneng namun diculik ku sanekala. Pan ku Mang Karman dijagaan. Sabet nenengnya, duh Neng. Ih atuh Mang moal enak naon. Iwanu soleh iman sabar silih nasehatan Iwanu soleh iman
utamina urang iman kedah pengku sujud kayang agung sangkan hirup telinglung sujud kayang agung sangkan hirup telinglung. Di mana, Neng? Mas ganteran odang. Oh, nganteran. Saka tuh kade di jalanan, Neng. Nuhun odang. Mang tos di mana, Mang? Siapa makan nanya goblok, nyawa aing keur aral teh. tapi berusaha melengkap bingung mengarah Masih kalau malu ayo kita gini maju ayo ya Siapa makan nanya goblok, nyawa aing keur aral di sini. jauh ayo mana aja. Kangewa ku balarea jalir janji tukang wika nyeri hayang genah tapi teu usaha heureut lengkah linglung eueuh arah